Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nanti lana. Terus terang, Nang, ya. Emang Gali menjadikan bingung juga ini, Seh. Kenapa harus menyebarkan beja seperti itu? Atau kalau begitu mah, nanti merek yang ingin memenangkan hadiah sayembara akan berdatangan ke Sindang, Nang. Aing teh. Sementara pihak kita sedang menghangketkeun untuk menggalang kekuatan barisan Dharma Yuda, teh Nang. Ya menjadikan belum kaharti sama Mang Manang. Alahnya Ali teu kahatos mah tong diemutan atuh Mang. Da abdi mah neda bantuan teh ka Abi Angki sareng Mang Dika gitu. Ngeunaan anu katariku hadiah sayembara. Teras sarumping ka dieu. Nya ari urang sing hareupan we saselengan ka eta Mang upami nu aya ka dieu mah. Teras Bi Angki sareng Mang Dika teu kedah seueur patarosan. Margi nu disangemkeun ku abdi teh nyaeta ngadugikeun kasauranana Aki Rawing ka abi kitu Mang. Rasanti jeung Sandika. Kitu deui Mang Gali geus saya anu walieun ngadebat sanggeusna kunang bule dijelaskeun. Nu dicaritakeun teh mangrupa caritaan si Rawing anu kudu dilaksanakeun kunang bule atuh harita Rasanti nentep kanang bule terus nyarita deui. Nyari kudu dudu perkara nama. Bi Anti jeung Mang Dika tang tuwe kudu ngalaksanakeun eta pancen. Para anggota barisan Dharma Yuda kudu nyebarkeun beja ngeunaan kayaan Amarawing anu aya di dieu di kampung kahuripan. Sandika milu deui mayeran caritaan. Ahli Amarawing mah masih tetap aya dibawakan Paning Triman atawa kumaha ieu teh Nang? Mun Aki Lawing sareng Amu kitu deui pun biang mah masih tetep we dibawakan Paning Triman. Apana eta mah mung saukur kanggo ngalikeun perhatian kitu. Strategi lah. Upami dina perang mengatur strategi. Ngalah teu aya deui anu daratan ngaganggu katenangan anu aya di babakan Paning Triman gitu. Upami seueur anu ngabujeng ka dieu mah alatan miharep meunang hadiah sayembara. Nya urang sing hareupan we lah. Mohon da abdi gaduh kawajiban atuh ngawakilan Aki Rawing mah. Kakarak ge balem bibir nang bule. Harita ngadadak aya panah anu ngablesat datangna ti luar asup ka jero pasanggarahan ngarah kana beuheungna nang bule anu keur dioksila. Dina kayaan teu ingkah di tempatna harita samemeh panah kena kana sasaran, harita nang bule ngagerakeun leungeun kencana newak panah anu ngablesat ngarah kana beuheungna. Siut blesat sakep panah ditewak ku leungeun kencana nang bule.
datang di panah anu kadua ngabelesat ngarah kana leungeun kencanang bule anu keur nyekelan panah nu ditewakna. Samemeh panah anu kadua keuna kana sasaran, harita nang bule ngagerakeun leungeun kencana. Panah dina cekelanana ngahantem kana panah anu datang ngajadikeun eta panah potong jadi dua bagian. Shoot blesat, hiuk belatau. Panah anu potong lagragan. Meh dina waktu anu bareng Rasanti jeung Sandika katut manggali carangkat nangtung. Rasanti ningali keluar pasangrahan bayi nyarita. Kurang ajar. Sajal mana nu geus ngalakukeun tindakan ngagunakeun panah ditujukeun kana beheung nang bule. Jelas eta jalma teh boga karep rek binasa ka nang bule. Rasanti jeung Sandika ting joelat mulu keluar ti jero pasanggarahan. Manggali ge ngagajeng luncat nuturkeun milu keluar. Barang geus aya di luar harita tina balik cacangkalan ting joelat dua jirim jalma anu saterusna marancuh dina tangtunganana. Jorelat culung Cegedeg Bah Santet Jawara Pakidulan jeung Suradura si ahli panah jago Madura pada nemongkeun diri ningali kedatangan dua urang jalma anu anyar pinanggih. Rasanti langsung harita nyarita. Saha andi kaduaan? Kurang ajar. Aya kapentingan naon datang ka dieu? Bah Santet anu pangheulana ngajawab. Dewek nuka telah mah Bah Santet Jawara Pakidulan. Ieu batur dewek Suradura ahli panah Jawa Madura. Arab jeung pamaksudan panah datang ka dieu lantaran hayang menang hadiah semana. Sirawing bakal dibawa babatang ku dewek. Sekaligus dewek duaan ge reka binasakeun sinang pule anu mimpin barisan Mayuda. Mana Sirawingna? Samemeh Rasanti nyarita harita teu kanyahoan datangna ngan sakorepat nang bule geus nangtung di gigireuna Rasanti bari terus nyarita. Punten Bianti mang dikapunten nya. Da ieu dua jalma teh bade binasa ka diri abdi. Si koplok ya. Aduh. Janten sawios abdi we lah anu bakal nying hareupanna Nabi, Mang. Punten. Alah. Sakemut ka Mang Aib kumis seueur punten teh punten. Sanes abdi teu percanten kana kamampuan Bianti sareng Mang Dika. Punten nya. Rasanti ungeuk bertus ngawalon. Kade ati-ati Nang. Anu tadi ngagunakeun panah teh pasien oge Suradura jago Madura Nang. Nang bule maju dua lengkah. Sikap jeung caritaan tenang dina karakterna eyang buahna putih. Bari ngabagikeun paneuteupeuna ka Bah Santet jeung Suradura. Harita nang bule terus nyerita. Abdi nang bule incuna Sirawing ye. Anu bade dibinasa ku anjeun duaan. Jalanan anjeun hayang menangkeun hadiah sayembara keun heula lah. Aki Rawing mah moal waka nepungan. Salang abdi heula we adu hareupanana nya. Suradura ahli panah jago Madura. Boga anggapan ku kamampuan dirina manehna bakal mampu ngabinasakeun nang bule. Harita ngawet ka Bah Santet bari terus nyalita. Bah Santet, beri kesempatan sebelumnya. Berikan dulu saya kesempatan untuk binasakeun sinang bule saya. Sate. Beri kesempatan dulu. Ya.
Aduh, ini orangnya saya. Ya, kecuali kalau saya tak mampu saya. Mbak Santet boleh membantu ya. Nanti akan saya kasih sate. Kau malah karep sia. Wah, sok kusilain heula we. Sudah dula, sate jeung dagang sate mau sate. Loh, aduh. Kan saya kan dari Madura. Teman-teman saya banyak yang jualan sate saya. Buktikan kemampuan si lain. Beut asa pilaku si lain teu mampu merenan budak sacapak kawas silang bule. Bude mek di Bandungan ye. Mbah Santet ngacuelat penuh ka tempat anu rada anggang. Dengkeun Suradura ahli panah jago Madura. Nu dina tonggongna ngadaplok wadah ruku nu dieusi ku belasan panah jeung leungin kencana anu nyekelan gonewa. Harita mundur sababaraha lengkah ngajaga jarak sangkan maluasa dina mentangkeun panahna anu bakal ditujukeun kana anggota badan langgule. Suradura ahli panah jago Madura neuteup seukeut kana anggule baitus carita. Sataya giliranna bakna se macaya. Tenangnya sengko. Nang bule artinya sekarang giliranmu mati di tanganku saya. Mana si lawing sekalian kaulah binasakeun saya. Yang mah dialek Madura teh siga urang Sekawi euy. Kekedah milalian aki lawing sagarupa atuh nu aya heula we ayeuna mah nya. Abdi nu jadi incuna anu bakal ngawakilan nu jadi akina tah. Sok mangga bade kumaha ayeuna Suradura. Waduh. Kurang ajar kamu. Rasakan panaku saya. Hiya. Nyabut panah dina wadah ruku terus mentangkeun panahna Suradura kawilang cepet gerakanana. Kitu teh mah da puguh memang geus tapi karena tahapan ahli panah. Panah mah belesat ngarah kana dada lawan. Sedengkeun nang bule teu ingkah di tempatna. Nang bule ngalakukeun kacepetan gerak leungeun katuhuna anu mampu ngimbangan kacepetan datangna panah anu ngabresat datang. Syut blesat kap. Panah anu datang harita dijepit ku curug jeung jari tengah ramo leungeunna. Harita Suradura jadi kageteun. Gancang mentangkeun di dua panahna sakaligus. Anu hiji ngarah kana beuheung, anu hiji deui ngarah kana beuteungna nang bule. Dina kayan teu ingkah di tempatna, harita nang bule ngagerakeun leungeun katuhuna. Ngagunakeun panah lawan nu aya dina cekelanana dipake ngahantem dua panah anu datang. Syut! Blesat, hiuk, bletak. Dua panah anu datang parotong di dua bagian. Terus geragan kana taneuh. Beuki nambahan kakagetna Suradura. Ngarasa panasaran harita Suradura badana mumbul kaluhur. Dina kayan teu napakana lemah, harita Suradura mentangkeun 5 panah sakaligus ngarah kana anggota badan lawan. 5 panah ting blesat ngarah kana beuheung ejeung kana dada kenca katuhu lawan sarta ping-ping kenca kasunang bule. Nang bule muterkeun panah atawa muterkeun panah dina cekelan leungeun katuhu dihareupeun badana atawa dihareupeun badana ngajadikeun geceran kakuatan jeung gulungan angin anu mager tangtungan badana. Kajadian saterusna 5 panah anu ting blesat tina jarak 2 jengkal deui tina tangtungan badanang bule. Harita 5
panah ting beletak parotong teu mampu nembus getaran kekuatan jeung gulungan angin anu mager kana tangtungan badanang bule. Shoot bersat wah beletak 5 panah parotong terus lagragan kana taneuh. Suradura jadi kagetan diwe. Manehna asa teu percaya ningali kamampuan bule anu geus mampu ngagagalkeun 5 panahna. Daya hiji-hiji acan panah nu keuna kana badan lang bule. Tapi Suradura masih kene penasaran sigana mah. Harita Suradura nangtukeun sikapna pikeun mentangkeun 7 panah sakaligus. Orokai samemeh bisa mentangkeun panahna, harita nang bule ngagerakeun leungeun katuhuna anu nyekelan panah. Panah dina sekal leungeun kasunang bule harita ngablesat. Kajadian anu di luar dugaan. Panah anu ngablesat keuna kana gonewana Suradura ngajadikeun gonewana potong jadi 2 bagian. Suradura jadi kaget jeung amekeun. Sabab gonewana geus teu bisa dipake deui pikeun mentangkeun panahna. Nang bule bari merhatikeun dilawan harta terus nyalita. Kapaksa ku abdi gonewana diruksak tukang sate. Mun da panah digunakeun wae kanggo dandasaka sasama. Si tukang sate masih ambo-ambo janten wayahna we moal naon teh tiasa mentangkeun deui panahna. Salajeng lama kantun kumaha di dinya we boambo ta ye. Suradura ahli panah jago Madura musirkeun paneutepna kana bule baitus nyalita. Kamu bener-bener anak setan ta ye. Kurang ajar saya. Aku masih punya kemampuan untuk bikin mampus kamu nang bule. Pertarungan belum selesai saya. Ambo, aku masih mampu lanjutkan pertempuran ini saya. Abdi ge caye we sia mah. Cek abdi mah kantun kumaha tak ye we lah. Masih bade ditelaskeun tarungna mangga atuh bade ngabeuleum sate Madura mangga. Abdi we agehanya sareng lontongna sakalian laos wayaki magenya. Alah pokona mah atuh teu ditelaskeun eta mah langkung sae lah cek abdi ge langkung sae meuleum sate we. Suradura jeung dilontongan. Aduh abo, aku masih bisa gunakeun cara lain saya. Terima seranganku saya. Oh, bacaskeun mangga atuh sok. Hiya! Jorela culung Suradura majuna rajang. Sapasang leungeunna nyekelan panah dijadikeun senjata pikeun tarung jarak deukeut. Sapasang mata panah harita ngarah kana anggota badan lawan, tapi nang bule saukur ngagilerkeun badanna jeung ngagiwar. Panarajang 2 mata panah ngeplos teu kena kana sasaran. Meh bareng jeung ngeplosna panarajang lawan. Harita panarajang leungeun katuhu nang bule mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan anu saterusna ngahantem kana dadana Suradura. Bus susup hiuk jebrod gayah boambo. Dadaku kena daya boambo. Suradura ngagerok kaget bainahan ka nyeri. Bari ngabangkeun mundur sababa lengkah ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badan. Tapi sameme Suradura rubuh ngabebengkang maring lemah. Harita aya anu ngacelat datang saterusna nyangkeh tangkengna Suradura. Jirim anu datang tetela bah santet geuningan. Harita bah santet nangtung di direun Suradura. Bari merhatikeun kelebah nang bule harita bah santet ngomong dina jero hatena. Jadi kapuka mata aing dia.
Tekela silang boleh sanajan budak kene. Tapi geus kabogaan kemampuan ilmu silat jeung tenaga lapisan singkat tinggi yeuh. Si Suradura ge kawalahan. Keahlian ngagunakeun panahna weuh nanaonan ke silang bule mah. Aing teh penasaran. Asa piraku kudu eleh jajakeun ke budak sasepak. Ku budak kabeh sore Allah ka aing mah anjing. Allah. Bah Santet ngareret sakedeung ka lebah Suradura anu masih keneh keur ngarasakeun kanyeri. Bah Santet langsung nangtukeun sikapna pikeun majuna Rajang. Sedengkeun nang bule ningali Bah Santet geus ngawangun pasangan, harita terus nyarita. Abah Santet bade ngersakeun tarung oge ya teh. Kumaha ya teh? Bade ngabantu si tak ieu kitunya si tukang sate paling tanya. Alah, boga mul gitu mah tos telah cenah icaran li sate balah kawatos. Bade ngagantikeun Suradura gitu. Balesin coba. Wah. Si lain montong ngarasa geus unggul sana bule. Pikeun dunya kajawaraan geus asing teuing ka dewek teu. Jadi selain mendongkat dohong mun sakedeung teh bakal modar kuleungeun dewek sia. Oh. Ya mah ya aki-aki bedegong. Alah, keke sakelapnya. Janten kekeh wae bade modalan abdi abah teh kitu. Mohon mangga kalau abdi mah ari tiasa mah nya. Tapi abdi apanan sanes sangka cau bah. Anu dicarajang cicingnya sanes termos nya banyak. Pasina oge abdi bakal ngabela diri Bah Santesnya. Si lain memang kudu ngabela diri sama meh modal kuleungeun dewek sia bule. Tada siapa rajang dewek rajang. Jurela culung. Bah Santet majuna Rajang. Sanajan teu ngagunakeun pakarang, tapi kangaranan Panarajang jago kolot nu dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan, ngajadikeun angin sameran Panarajangna nebak kuat kana badan lawan. Sedengkeun ang bule dina kayaan tetep mancuh dina tempatna. Harita henteu nyingkahan datangna Panarajang lawan. Tapi ngabendung ku sapasang leungeunna ngajadikeun bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing harita lumangsung. Sohyuk lukas. Hyuk lukas. Bangkieung. Bah Santet nabangkieung menulis sababa lengkah ka tukang. Sedengkeun ang bole teh ingkah di tempatna. Bah Santet anu ngabangkieung mundur ka tukang gancang ngajaga kaseimbangan badana. Bangkieung. Daligdeug. Ranag. Bah Santet ngeureunkeun sapasang sukuna saterusna mancuhkeun tangtunganana. Bah Santet kerung ngemuka kaget bari ngupat tina jero hatena. Anjing, goblok ieu. Edan, aing asa teu percaya. Kayaan sinang bule anu masih kene pebenyit. Budak mangkat lumaja geus boga kakuatan tenaga lapisan anu hebat. Bangsa bantokan kakuatan kalah aing anu ngabangkeun ka dong munul ka tukang anjing. Ulang ajar ieu. Sedengkeun manehna masih tetap di tempatna. Haram cada si goblok. Mun kaya kieu mah aing tarungna kudu bari ngagunakeun kakuatan ilmu teluh praja ku aing. Aing boga kayakinan sidang boleh moal mampu himpangan kakuatan ilmu teluh praja. Bakal bitu sakedeung di beuteungna sia sedang boleh. Kurang ajar secara sakeuna boleh.
Bah Santet langsung nangtukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna bari ngagunakeun kakuatan ilmu teluh braja mangrupa ilmu andalanana anu bisa digunakeun dina kayaan bari tarung anu bakal ngakibatkeun nuju lawan bakal bareuh beteungna terus ngagedean tapikeun kabituna anu jeung lawan ajal binasa. Samemeh majuna lajang Bah Santet ngarapal mantrana bari musyrikeun kakuatan batina. Sedengkeun ang boleh dina sikapna anu tetep tenang bari merhatikeun jeung lawan keur musyrikeun paneuteupeuna bari ngarapal mantrana. Hong malingkung sok lingsang berwek ngenglet blakotak tungtung borok bujur hideung palangkakan maos robos wacong wah lolakong lok kalatis berat wah kocuar kecewer los wak pukruk wak Rupi lama Abah masih kene penasaran sih namanya. Duh, eta mantra mereka yang berok segala rupa bah. Diperhatikan ku Abi. Gegelen zaman kitu mah, Abah bakal ngagunakeun ilmu langkung hebat pancanya banyak. Sok, bah lah ku Abi diantosannya. Sok, teraskan ngarapal mantrana bah. Aduh, jadi takut kabina oge ye. Kumaya berok mah gitunya. Bah Santet sorot panona ngadadak jadi buringas. Musyrikeun paneuteup kelang boleh terus nyarita terus ngarapal mantrana. Blokok juga rusuk. Allah dewek bakal ngagunakeun kakuatan ilmu leuwih hebat sana bule anu moal mampu diimbangan ku si lain bisa dipasikeun si lain bakal bareuh beuteung terus cengker nyawa andeuleuh sia rasakeun sia taluh braya Surela culung Bah Santet maju dina lajang ngagunakeun ilmu silatna dibarengan ku kakuatan ilmu teluh braja. Hari tenang boleh ngabendung di panajang lawan anu datang. Sohyuk knuklas. Gese waktu sababaraha detik tisanggeusna ngabendung panajang lawan hina kacepatan gerak anu teu bisa dituturkeun ku kasegetan panolawan. Harita panalajang leungeun katunang boleh ngahantem kana kakamplong lawan sakyuk deuh wah dana aing ngobolangan anjing goblok sia raut jana sia. Bah Santet ngagero kaget bae nahan ka nyeri terus ngahayungkung mundur sababa lengkah ka tukang gancang ngajaga kaseimbangan badana hayungkung jaligeg anak Bah Santet mancuhkeun di tangtungan anak bari ngatoreng hapa-napasna harita Bah Santet kerung beuki namahan kakagetna sabab kakuatan ilmu teluh braja tetela taya pangaruh naon-naon pikeunang bule puguh Bah Santet teu nyahoeun mun nang bule geus minum mustika tirta calaga warna anu mibana kakuatan penangkal pikeun kakuatan ilmu anu ngandung kakuatan gaib. Harita Bah Santet loncat ngadeuketan ka Suradura. Sageusna deukeut terus nyarita. Dula. Wah, dewek teu penasaran dula oy. Waduh, ningali kana kayaan kawas kieu mah. Urang kudu maju babarengan ngahurup silang pure dula.
aja dong goblok. Urang hulup senang boleh keluar oi. Ku kekuatan gabungan urang asa pirahu make jeung mampu ngabinasakeun sila bule. Diperhatikan ku dewe kaayaan si lain geus pulih deui duna oi. Tanaga jeung kanyeri geus leugit sila mah. Duna sagan diri pikeun maju barengan sadurang goblok. Ambo. Kaulah setuju saya maju bersama untuk menggempur sinang bule bakal mati. Bah Santet anu pangheulana maju narajang bari ngagero. Rasakeun sia goblok. Bida-bida teuing sia. Urang teruskeun sia talungna na bule. Pada sia kulajar. Daluh beraja. Jorelat culung Bah Santet maju narajang dituturkeun ku jorelatna Suradura anu marengan kana panarajangna Bah Santet. Dina ngalakukeun panarajangna Suradura sapasang leungeunna masih keneh ngagunakeun senjata panahna dipake tarung jarak deukeut. Nang bule ngibangan panarajang dua urang lawana. Harita ngagunakeun ilmu pangenceng badana. Ciri nang bule jadi jojorelatan lire upama kalangkang. Ngajadikeun panarajang dua urang lawana taya anu bisa kena kana anggota badana. Sedengkeun Bah Santet jadi tambah penasaran. Sabab geus sababaraha kali ngagunakeun kakuatan ilmu telu beraja marupa ilmu andalanana. Tapi cecep taya pangaruh naon-naon pikeun nang bule. Panarajang Bah Santet jeung Suradura beki camah garang. Sohiu. Datang panarajang Bah Santet disusul ku panarajang Suradura. Dua mata panah ngarah kana anggota badan lawan. Jerat, plos, plos. Dua panarajang lawan terkena dewe kana sasaran. Nang bule geus pindah ka tempat anu kosong. Ningali dua urang lawana beuki tambah garang dina panarajangna. Harita nang bule jadi boga pamikiran. Pikeun ngagunakeun kakuatan puncakna atawa ilmu pancer tunggal pungkasan. Kitu nanti lantaran nang bule hayang uji dirina naha geus bener-bener mampu ngadalikeun kakuatan puncakna. Teu gumantung kana kayaan kudu muncak heula amarahna. Sanggeusna nekadkeun dina hatena pikeun ngagunakeun kakuatan puncakna atawa ilmu pancer tunggal pungkasan. Harita nang bule jadi percaya diri sabab bener-bener geus mampu ngadalikeun kakuatan eta ilmu. Kaya nang bule anu mancu dina tangtunganana di tempat kosong. Harita robah kayaan dirina. Buukna anu beureum dirancung carocong heuras kawas-kawat. Sorot panona jadi semu anu hurung. Kulitna jadi beureum. Dina karakterna ake buana irang. Sikap jeung caitana jadi kasar. Ningali kana parobahan kayaan dina nang bule. Harita Bah Santet jeung Suradura pada karagetkeun malah ngageter hatena sabab kakara harita ningali kayaan anu aneh pikeun maranehna duaan. Nang bule ngabagikeun panentepna kadua urang lawanna bari nyarita. Kunaon maneh duaan? Jadi ting haulang kitu si anjil goblok. Lain hayang modan aing sia teh. Montong saukur omon-omon sia kurang ajar. Mun heueuh begug mah hasok gancang podan aing. Woi, podan aing sia teh telo. Goblok sia. Geus lila puguh aing teh hayang ngasaan modal teh. Santet sia monyet. Si monyet kadempet. Ujung maneh sia Suradura. Si buaya muara hasok sagoblok. Aing hulang-hulang gitu madu sia. Mun heueuh mah wali keneh calung jeung aing sia. Kurang ajar sia ku aing diberi hate teh anjing. Bah Santet jeung Suradura jadi beuki pedah amarahna. Sabab sikap jeung caitaan nang bule anu geus sanggap enteng ka maranehna duaan. Bah Santet nyalang areret ka Suradura bari ngomong lalaunan.
Walah, kurang ajar ya Silang Bule. Urang benar-benar geus bebeakan dihina ku Silang Bule dula euy. Mata ulang kajedog wae euy. Urang teu kudu ngarasa kaget ku parobahan kayang dirina Silang Bule. Urang pada ngagunakeun kakuatan talaga pisan sampai nu dula euy. Dula. Waduh, saya sudah siap saya. Urang kudu mampu binasa ge Silang Bule. Kaulah siap Basantet. Memang betul, kalau bisa bikin mati itu Silang Bule saya. Basantet anu leuwih teu maju narajang bari ngagero. Si lain montong bakal ngangkat enteng kadek duaan Silang Bule kurang ajar. Goblok. Sakedeung deui si lain bakal ngaceler jadi bangke sia tanah sagulanyar. Lewat Basantet maju naraja ngagunakeun kakuatan tan lapisan sapenuhna marengan kana kakuatan panarajangna. Suradura ngajoemat milu marengan panarajangna Basantet. Harita Suradura ge sarua ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapenuhna marengan kana kakuatan panarajangna. Ningali dua parajang lawan datang harita Silang Bule teu ingkah di tempatna. Kajadian saterusna waktu panarajang dua urang lawana datang, Nang Bule ngalakukeun kecepatan gerak anu teu bisa diimbangan ku dua urang lawana. Senjata dua panah nu digunakeun tarung deukeut ku Suradura harita dipenuh ku Nang Bule ngajadikeun sapada harita